naon teh ulah kitu sia teh di henteu-henteu ge burung palung bodo gelo aing teh lanceuk sia lamun aya teu ngeunah ngomong sorangan langsung makanya bebeja ka batur kadunungan bebeja kadunungan sangkan dunungan leuwih amek ka aing naon maksudna ye sugane menang pangwarah di dunungan da diwarah ku bapa mending teu eling-eling urusan aing eta mah urusan sia ngan urusanana sia sakalanceuk sia teh kudu istilahna mah sia teh kudu ngahormat cek aing tadi burung palung bodo gelo aing teh lanceuk sia nya kuring apa lanceuk ngan man berkuring teh kudu milah-milah lanceuk nu mana ku kuring anu kudu dihormat teh dituturkeun teh ulah diukur kana urusan kalakuan da sia ge can bener can tangtu bener maka jeung ngagoreng aing hareupeun batur lamun aya katakeun si lain ka dewe kali ngomong ka aing ulah hareupeun batur aib teh goblok kabina-bina teuing sia teh naon peupeureuheun maka bogoh aing diunuskeun wae ku sia kabogoh aing diteleponan ku sia bener-bener teuing sia teh naon ieu teh main fisik jeung neungeul naon rek main fisik jeung aing sok hayang nyaho kuring teh kitu teh supaya dunungan apang warah kadinya cing nyaho cek kuring oge mana waktuna keur heureuy mana waktuna keur dinas da kuring teh datangna tina kanyah lain geuleuh kuring mah lain geuleuh teh tadi oge ya ning diuruskeun aing lain diuruskeun lamun diuruskeun mah ku aing sia digogoreng teh tadi sia teh ngagogor eta mah nyaritakeun nu bener apa nyaho sia kenceling digubuk ku sia eta kenceling teh ku aing dicet maknya saya dicet maka jadi bongkar ye meuli cet teh dinya bae aya gawe aing teh peupeureuheun mah aing teh ka Masjid Dara atuh mun aing bantuan ngecet maknya pamulanganna di gubuk pan aing buru-buruhan aing teh kudu udud aya nu nitah eueuh eta mah bagian DKM urusan kenceleng bagian DKM si lain mah tong pipilueun DKM na ku uleun dian teu poe inisiatif lamun rek inisiatif cing bener tanya heula ka DKM na bukana babarengan meh timbul fitnah buktina kieu pan timbul fitnah ieu teh aing mah teu ngeunah aing masjid alus aing kenceng belel eta alasan aing teh heuh aing nyaho aing kitu teh mah ngan kudu bruk-brak sagala rupa oge tempokeun meh aya transparan hartina meh eueuh fitnah ti batur pan buktina kieu gini eta teu ngeunah dipitnah ku batur sia mah teu tunjuk wae ka aing goblok dahar uyah teh aing heula daripada sia teh aing teh jeung sia terus lamun dahar uyah di dinya heula emang aing rek sieun ka didinya gede geus dewasa eukeur baheula parebut ci susu ayeuna parebut aturan hanya jeung aing aing ngabejaan di dinya supaya bener hirup terus aing ditunjuk ku sia aing rek cicing hah asa diunghak aing ku si lain emang aing rek cicing naon kitu naon ajen aing teh lanceuk panggedena moal aya adi lamun eueuh lanceuk di dinya oge moal disebut lanceuk lamun eueuh hadi Aisyah juga nu hayang gelut aing teh gelut sok aing mah teu sieuneuh anjir goblok sok rek di mana
nista maja utama sia wala aing geus teu ngeunah ku sia wala perang Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawa sarua eta ge adalah jeung ayeuna urang tangtukeun perang jeung aing itu Bratayuda Arya Bratayudi Yang lebaran baru deh. Geus langes sia geus wae goblok situ teh. Pacantai lah. Mau teh. Da yang panjang jeung sia aing. Geus tepi kana hate da ulah geus gores kana hate. Kuring hampura atau tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku da wala. Moal aing moal lah. Enggak saya orang mah perang siap begitu ah. Aing balik ke Palestina. Naik naon ke Palestina dengan rongsokan. Urut bom. Lain bantuan ka itu bantuan naon ka itu da yang bisa naon doa we ka Palestina mah ti dieu mah. Sarua wae. Naon si jempe? Kalau naon itu jangan ieu sia jempe naon teu naon kuring mah